Nanti kita ngagoler gitu. Hayang naon tah hayang naon ngagoler kieu? Hah? Iya hayang naon eta kita ngagoler kieu? Teu tanggung jawab pisan. Capek ya peranyu. Bener lu bikin ngagoler kieu. Sakti sia kang ieu. Tanya heula hayang naon? Oh, yang pangijeng hajar. Alah, itu sah hajar kita. Tanahnya, bahagian dari makan sohor itu mah. Hajat, itu hajat ya hayang pangih sana. Karunya, tinggal goner dia. Bapak hajat, ya yang dilongokkan Bapak hajat guru tadi ya. Ibu hajat sok guru. Wajar gitu, hayang tanggung jawab ya. Bapak haji. Hayang disawer. Kemai salon mana? Bapak hajat, ibu hajat sok. Hai hayang nama cenah panggih teh jeung kabeh dulur-dulurna. Ngantai, ngantai. Sok dari itu kapayun. Oh hayang wangsit ya. Nah ya gah hayang wangsit cenah Bapak hajat di papak mah. Bade ngalong-ngalong kita si jalu keur ngagoler roh. Usum wayahnya mah alpukat. Ujian ngerenci. Sorna ya gak ahuang sih ya.